Hai, Assalamualaikum. Wilujeng Sumping di channel YouTube Camilla Atalia. Orang diajar bahasa Sunda sasarangan yuk. Tong hilap tulis absennya dina kolom komentar jenengan hidup, kelas hidup, sareng sakola hidup. Bade ngemutan unggul hidup umpama diajar bahasa Sunda tong hilap tulis materina dina buku catatan sing rapihnya tong hilap ditulis oge tanggal-tanggal hidup diajar sapertos ayeuna tanggal sabaraha ditulis ayeuna dina buku catatan tulis materina sareng bahasa Sunda mah benten sareng bahasa Indonesia homo dina tulisa dina vokal sareng nah kedah dibentenkeun teu kenging sami kumargi upami sami nya benten oge cara macana upama hidup hilap deui kumaha cara-carana tiasa ditinggal video ibu anu ieu ya mangga salajengna PTS kamari hidup sararae nilaina seueur anu sae seueur anu kirang sae. Nah ayeuna mah minggu ayeuna hidup mangga tinggal deui tugas hidup minggu kamari nyaeta ngadamel pengalaman pribadi anu judulna teh pengalaman hidup nalika atawa ketika diajar di SMP sareng pengalaman diajar daring. Jadi eta teh hiji judulnya sanes 2 judul dihijikeun hidup nalika asup SMP jeung diajar daring eta teh hiji judul. Jadi hidup tong ngadamel 2 eta seueur anu ngadamel 2 naon namina teh 2 judul padahal mah hiji we. Tapi ku hidup didamel karangan atawa kedah seueur paragrafna entong didamelna mung 5 jajar atawa 3 jajarnya eta mah sanes karangan pengalaman pribadi. Teras anu disebat karangan pengalaman pribadi teh sanes hartosna ngarang sanes ngarang tapi nuliskeun hal-hal anu kaalaman ku hidup nalika lebet ka SMP kumaha rasana hidup nalika diajar daring kumaha rasana kumaha resepna kumaha keselna pokona mah sadayana anu karaos caritakeun ku hidup dina catatan eta teh tugas minggu kamari nya seueur keneh anu lepat. Nah minggu ayeuna mah ku ibu dipasihan pancen pikeun marios pancen hidup anu pengalaman pribadi maksudna kumaha janten kieu hidupan kamari ngadamel kalangan pengalaman pribadi ku hidup di aos deui cobi ku hidup ditinggal atawa dibuludan ku patlot anu kecap-kecap anu lepat nya atau contohna huruf sareng na ku hidup dibuludan mana wae anu lepat. Jadi hidup ngakoreksi atawa ngalereskeun pagawean hidup nyarira ya kumaha ku ibu ditinggal teh seueur keneh anu lalepat tepang di minggu payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.